Andrean. Itu yang bieu mah lompat ke kebon ka ditu. Teu ningali ka mana nya? Goblok si burik nih jaramba ulina di Purwakarta. Bawa ka dieu teh. Teh balik-balik. Teu ningali pisan. Teu. Budak ka mana ulina nya? Burik teh aing jaramba pisan dibawa ka Purwakarta teh. Goblok. Asa mana we? Geus ulin bos orang geus di kebon. Keur lalayangan loba di dieu nya lalayangan. Asa mah lalayangan wae. Eta cucungik geus jiga beuleum huy oge. Belum hui aing meni ganteng kieu atuh dikasan salian do. Geus si aing jajan haus ya ceket. Ojik itu ke warung tuh buru paling kumaha di dieu. Sok nyokot acuk urang. Bener. Heeh. Atuh. Ulah ulin wae panas eta teh cucungik geus hidung. Karena. Wah! Kurang tarik. Wah! Aing jalan semua. Ada. Wah, lawas sekali deui. Wah! Ade buru berat. Apa yang ada di mana dia? Buru-buru jalan. Tapi burik kan kalau banting ciut, rek nyerang naon ieu teh? Rik. Landek nyerang rek jajan urang mah yeuh. Teh bal-bal aing ngungkul. Rek jajan sama rek mayarna Rik. Ah, tenang, aya bos nopa ieu, ke dibayar bos nopa cenah hitung-hitung we tuh. Bener teh barudak. Tengko, sokotnya sana. Iji. Coba kita bergerak. Geus wae atuh nya teh mas rumah yang unggul. Boleh. Nuhun. Kumaha barudak? Atuh lihat teuing jajan teh. Heuh, gue lah aing perlu layan deui tulikeun. Ya ka mana deui kada ulah papanasan wae burik. Yang geus tuh aya rek mayar warung tuh jajan si burik nya. Siap. Baturan si burik nya. Siap, oke. Kumaha barudak? Mantap. Bos Nopana datang, euy. Mas, geus si burik jajan naon hungkul? Sabar aeun. 300.000-an, Pak. 300.000 ka cek si burik bieu ngomongna 20.000-an, Mas. Mama teuing. Itu si burik naon 20.000-an. Ieu baladna loba tah, mangan balad si burik. Ah si burik, goblok. Mas, rek balik heula ka imah cokot duitna. Sugan teh teu gede-gede teuing, ka urang aya TP 2.000 perak teh tungguan ka dieu deui, Mas. Moal lila Mas, tungguan teh dong. Buah edan ieu, teh 300.000 DP ngan 2.000.